Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Barliani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan Kedua. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi sajak di kelas 10 di SMK Negeri Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Berikut biodata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang ayeuna sadaya tiasa patepungan memberi dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha barudak sadayana kabarna sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat mah nya. Urang berarti ayeuna dipaparin kesehatan ku Allah. Nah, satu acan dikawitan cobi tingali ka sisi ka gigir bilih aya sampah atau napi runtak mangga ditingali heula dicanda runtak apa aya. Ayeuna supados pengajaran urang langkung barokah mangga UKM dipimpin kanggo ngadoa. Siap Bu. Saya agak akan kawitan diajar hayu urang ngadoa heula ngadoa kawitan. Ngadoa brengsek. Nah, alhamdulillah nuhun salajengna petugas absen Desi kumaha? Alhamdulillah Bu hadir sadayana. Di urang etam alhamdulillah hatur nuhun Desi. Urang hadir sadayana nya urang kedah syukuran urang tiasa sakola tiasa lebet sakola dina kaayaan sehat walafiat. Sanajan ayeuna teh menuju usum pandemi ya. Kita kedah terus ngajaga kesehatan, nganggo masker, hindari kerumunan. Mohon. Alhamdulillah. Semangat diajarna. Ayeuna cobi embut keneh teh urang minggon kamari diajar ngeunaan naon? Abi Bu, Mohon. aksara Sunda Bu. Leres, mohon diajar aksara Sunda.
Sunda urang teh. Salian di kitu aya nu bade nampihan diajar naon cenah aksara Sunda teh? Ibu. Ya, mangga ya. Eta aksara Sunda ngaranna diajar aksara apa? Nah, berarti hidup teh putri-putri ibu teh masih arepot keneh kada anu diajarkeun minggu kamari teh ngeunaan aksara Sunda. Nah, ayeuna aya nu telah urang aya bade diajar naon? Sajak. Iya, diajar sajak. Aya nu kantos nguping naon ari sajak teh anu kantos ningali maca sajak aya teh? Kantor. Kantos ningali maca sajak. Kantor. Kantos ningali anu lomba baca sajak. Kantor. Aya nu kantos ngiringan lomba sajak teh? Ayah aku lagi. Kantos ngiringan lomba sajak? Iraha? Apa jambe? Di SMP. Kenging teu? Teu sawiyon. Aya nu kantos kenging juara? Teu sawiyon. Meskipun teu acan kantos kenging juara, tetep urang kedah sumanget diajar saja teh mangrupa karya sastra asli Sunda, budaya Sunda. Urang salaku nonoman Sunda kedah mamumule budaya urang. Upami sanes urang mamumule saha deui ya. Kukituna meskipun hidup teu acan pernah juara baca saja, tapi saha terang ku urang diajar terus-terusan diajar, saha terang di antara hidup teh aya calon-calon panyajak anu kawentar. Sapertos Budi Suwarna, sapertos Yus Luciana, janten urang sadaya kedah sumanget diajar. Apa? Sumanget sadayana? Ya, hatur nuhun. Nah, dina pangajaran anu ayeuna aya indikator pencapaian kompetensi anu hidup dan dikontak. Kaiji, mengidentifikasi isi teks sajak yang telah disimak dalam bentuk video yang ditampilkan dengan benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menganalisis struktur dan unsur teks sajak dengan benar dan bertanggung jawab. Kukituna, tujuan pengajaran interview teh nyata melalui pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning dipadukan dengan pendekatan saintifik, TPACK, dan host yang menuntut peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian masalah. Peserta didik mampu mengidentifikasi isi sajak yang telah diamati dan mampu menganalisis unsur sajak dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, ayeuna mah ya, supados urang semangat satu acan lanjut kana pengajaran. Hayu urang ieu heula. Setuju teu? Setuju. Nah, camun kada ieu-ieuna? Emu. Maka jadi ieu tuan. Sok tapi ayeuna mah sadayana. Urang ieu. Ya, sadayana? Ya. 1, 2, 3. Sunda. Bahasa indung urang Sunda. Urang sarengan diajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda, bahasa urang. Sing Maria, oke sing Perseka. Bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Di kelas ieu, kapuluh TKP hiji belajar bahasa Sunda sareng Ibu Karina. Di SMK Negeri Manjaya. Sunda Jaya, SMK bisa, SMK Negeri Manjaya. unggul dan istimewa. Semangat ayeuna sadayana? Semangat. Ya, sok ayeuna mah caralik deui urang dilanjut kana pangajaran. Nah, ayeuna nya Ibu gaduh tayangan dina Infokus. Mangga ku hideuk tingali regepkeun amati. Catat? Catat. Ya. Assalamualaikum
aya nu bade masihan tanggapan dalam di komentar mengenaan sajak anu nembe ditayangkeun. Abi Bu, Ya, namanya Dila. mun Bu eta anu macana meni menjiwai pisan ya Bu kana eusi sajakna. Menjiwai pisan karena isi sajakna nembe pamadegan ti Dila cenah saurna menjiwai pisan. Cobi aya nu bade masihan di komentar. Abi Bu, Mangga Repti. intonasina saya pisan Bu, nu maca sajak tiasa nurahan tur ngalenyepan eusi sajak. Oh, mohon. Nembe saur tirisna turun nah maca sajak teh kedah bari pepetas sapertos kitu. Nah, satu akan ku ibu di walet, cobi aya nu bade ngajawab patarosan ti Risma. Abi Bu, Mohon mangga Dri. saur abi nuhun Bu, bari kenah menjiwai. Ya, saur Indri tadi mohon supados menjiwai. Cobi aya di nu bade nambihan. Abi Bu, Ya, mangga. mun Bu saur abi mah kada bari kata oge bagi penonton teh kada ngarasakeun oge. Saur Anissa, mohon kedah bari pepeta oge supados penonton teh bisa ngaraoskeun oge. Nah, janten mana be waleran ti Indri, waleran ti Anissa, leres nya mohon numawi upami misalna maca saja kedah bari pepeta mohon supados naon anu didugikeun anu dirasakeun ku si panyajak teh tiasa dugi ka panglegep ka penonton. Anu tadi antuna sangka si penonton teh tiasa ngantos sareng tiasa menghayati karena eta eusi saja. Nah, nembe kan kieu atosnya ningali contoh saja, ngaregeun saja. Terus komentaran saja teh ibu eta mah nembe ditayangkeun teh kieu ieuna kieu aya nu naroskeun terus kawalan sadayana. Nah, ayeuna naon atuh ari sajagna? Sareng aya naon wae dina sajak teh? Nah, ayeuna mangga ningali tayangan di payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi di pelajaran bahasa Sunda di kelas Ibu Karin. Di nama ayeuna urang mah bergawi saja. Nah, cenah dari saja teh. Saja eta salah sahiji karya sastra Sunda anu direngkan di nomor 12 gerak. Sanaja ditulis di nomor 12 gerak, bertema sejarah tentang kelompok obat sahabat di buku. Unsur saja sudah dikatakan ada batin, ada lahir, ada batin, kalau jadi obat. Hebat, jujur, rasa, nada, lima. Lagi jujur, tahu jujur, berat, lahir, saja. Kedua, rasa atau pilih. Hebat, rasanya, kejiwaan, sisi jatuh. Rasa ini saja bisa kapangi sampai beres dibaca. Waktu ayat ada mau juga nanti nanti kamu masih kepanjang di masih kepanjang dan ada suasana merasa membaca. Obat di amalan yang harus kepanjang atau merasa membaca saja. Artinya udah diberi doakan bikin dengan diri saja. Ya, janten nembe teh dina tayangan teh aya pengertian sajak. Naon cenah ari sajak teh? Karya sastra Sunda Menyediakan di dalam bukan tapi hanya di dalam bukan secara terjemah soal tulisan di dalam buku. Ya, janten sajak teh merupakan karya sastra Sunda anu kauger. Ya. Tapi meskipun kauger kitu tetela ari sajak mah teu kauger sapertos buku anu kedah aya guru lambung, guru bilangan, guru jatra. Teu kauger sapertos buku oge ya. Terus tadi dina sajak teh aya unsur-unsur sajak ya. Jadi unsur sajak teh naon anu terkandung dina sajak. Nyaeta unsur sajak teh aya naon wae cenah? Unsur adegan batin. Aya adegan Batin. adegan batin, sareng adegan
lahir. Ya, adegan lahir. Nah, bila unsur saja teh aya adegan lahir, sareng adegan Lahir. Bila adegan lahir teh ngomong kunaon wae, maka hiji. Jejer. Anu kadua, rasa. Nu katilu, nada. Nu kaopat, amanah. Nah, ieu dina adegan batin aya opat, jejer, rasa, nada, sareng amanah. Sedang dina adegan lahir aya sabaraha hiji cenah? Aya Lima. Nu kahiji aya Wangunan saja. ya, wangun saja, terus Pilihan saja. pilihan kecap, terus Citraan. terus Gaya bahasa. gaya bahasa, Purwakarti. Upami anu ngajelaskeun ngeunaan sikap panajak kana eusi sajak. Eta nyata upami misalna hal-hal anu hoyong dirugikeun, pesen anu hoyong dirugikeun, eta disebutna kata Amanah. ya. Nah, sampai kan orang atas diajar ngeunaan sajak teh naon, unsur-unsur sajak teh kumaha wae, tidak terus diajar, contoh saja kalau ayeuna urang lajeng kana misian LKPD. Nah, ayeuna ku ibu urang dibagi LKPD na per kelompoknya. Ini kan sekali terus per kelompok kan? Kelompoknya dua-duaan. Berarti kelompok hiji, kelompok 2, 3, 4, 5 terus kan? Ya. Ayeuna ku ibu dibagi LKPD. Cobi tinggali LKPD nah nyarapakannya. Dina LKPD aya sajak anu judulna Lalaki nu bari jurit. ya lalaki nu bari jurit biasana Rahmat M. Saskarana. Didinya aya patarosan anu kuhideuk kedah diusiar. Anu kahiji ngeunaan unsur sajak adegan batin aya jejer, nada, rasa, amanah, sareng hideuk kedah ngajelaskeun deui keusi sajak lalaki anu bari jurit. Nah, ayeuna kanggo ngerjakeun di LKPD, ku ibu dipasihan waktu 15 menit. Ya, terus itu urang presentasikeun sasarangan sadayana. Nah, terus dijelaskeun terus ya. Mangga ketika LKPD dikawinta 15 menit di ayeuna. Mangga.
contohnya. Nah, contoh F-nya, contoh 15 menit. Beres sadayana? Beres, Bu. Oke, kami beres sadayana. Ayeuna urang dipresentasikan per kelompok. Ya. Nah, nomor hiji saha kelompok mana anu bade ngajelaskeun ngeunaan jejer? Oh ya, mangga terima. Kelompok hiji berarti. Jujur saja kelaki nu bari jurit biasana rahmat sarana nyaeta hinaan perjuangan pahlawan di medan perang anu hampir leungiteun nyawa tapi akhirna bisa salamet dugi deui kumpul sareng indungna. Ya. Empat. Selanjutnya anu bade ngajelaskeun ngeunaan nada pada kelompok mana? Ibu. Ya, mangga kelompok tilunya. Ya, sok nada. Nada teh nyaeta sikap panyaja kanu maca dumasa dina saja kalaki nu balik jurit katangen sikap panyaja teh yang ngabejaan kanu maca yen arurang teh kudu boga sikap patriotisme jeung ngarasakeun ka jalma anu geus berjuang di medan pangperangan ngalawan penjajah. Dina saja eta teh urang salaku nu maca bisa ngrasa sedih jeung keupayaan itu. Ya, selanjutnya anu bade ngajelaskeun ngeunaan rasa pada kelompok mana? Ibu. Ya, mangga kelompok duanya. Ada. Janten rasa atau suasanana nyaeta sieun sareng sedih. Sabab perjuangan uih deui ka ibuna teh cosobina meni berat, malah dugi ka hampir leungiteun nyawa. Ya, atau non anu bade ngajelaskeun ngeunaan amanah kelompok mana? Ibu. Ya, mangga. Janten amanah tina saja palaki nu balik jurit piasan rahmat sarana nyaeta urang salaku kaula muda kudu ngahargaan kana perjuangan pahlawan urang. Salaku kaula muda kan urang kantun neraskeun kemerdekaan secara pamuda zaman baheula anu kudu berjuang jiwa raga ngorbankeun nyawa pikeun meunangkeun kamerdekaan. Jadi urang salaku kaula muda kudu leuwih micipta emah cai. Ya, berarti soal terakhir ngeunaan si sajak lalaki anu balik jurit bari ku kelompok mana? Ya, mangga. Eusi dina sajak eta nyaeta jadi sajak lalaki nu balik jurit teh nyaritakeun perjuangan hiji pahlawan anu berjuang di medan perang pikeun ngarebut kemerdekaan malah nalika berjuang teh seueur pisan perjuanganna dugi bade leuwih nyawa. Pahlawan ieu salamet di peperangan di medan perang serta bisa urang deui kumpul jeung indung sanajan dina kaayaan leungeunna eueuh sakoso. Ya, sadayana. Urang beres ngerjakeun LKPD. Nah, janten tadi pertanyaan-pertanyaan teh atas kawalennya sadayanya dikawitan tema, rasa, nada, amanat, sareng fungsi tina lalaki anu balik juri sajak eta. Ya, terus janten sajak eta teh nyaritakeun ngeunaan hiji lalaki anu berjuang pikeun ngarebut kamerdekaan. Ya. Tah perjuangan di medan perang teh santos bergampil. Malah kan tadi sampaikeun ka bade ilang nyawa. Ya. Alhamdulillah anjeunna tiasa uih deui dina kaayaan salamet da rerencanganana mah di medan perang teh seueur anu percaya. Ya. Nah, anjeunna mah tiasa uih deui ka rumah cairna. Meskipun dina kaayaan anu kurang sampurna nyaeta naon cenah teh? Leungeunna aya ya. Nah, janten amanatna kitu urang sampun nonoman Sunda kaula muda lah istilahna nama. Urang kudu leuwih dicinta tanah air ya. Kudu leuwih dicinta rumah cair. Lagi paminisana zaman kakumpul mah berjuang teh dibikeun ka ngorbankeun jiwa raga. Ayeuna mah kitu salaku nonoman Sunda moal keneh kaula muda ngabeukeun kantun neraskeun kamerdekaan. Ya, diajar sing leres, sing daya, sing sosok-sosok. Eta salah hiji bentuk mencinta rumah cai. Oke, diajar budaya Sunda. Ya.
Alhamdulillah, jantan nembe teh cenah dina lawungan ieu teh urang teh diajarkan geunaan naon? Aya nu bade masihan pamadeganan urang diajarkan geunaan naon lawungan di teu dieu? Ibu, Ya, kumaha Repi? pengertian saja. Kumaha cenah pengertian saja teh? Saja nyaeta kalian taruhan sudah diadakan di nama petugeran, tapi sebenarnya di nama petugeran sekian saja pas ke kaugeus tiga buku. Ya, pengenalan lawungan saja, kalian di lawungan saja urang ge diajar geunaan naon cenah? Ya, kumaha Tri? Ngeunaan unsur saja. Ya. Janten unsur saja teh kabagi dua. Aya adegan batin sareng adegan lahir. Dina adegan batin aya jejer, rasa, nada sareng amanat. Upami dina adegan lahir mah aya wangun saja, pilihan kecap, citraan, gaya bahasa sareng urang hati. Alhamdulillah, tangan urang sadaya. Nah, urang ayeuna sadaya kegiatan nyinterkeun pangajaran nyinter ieu. Berarti tos paham nya? Aya dibagi teraskeun teu? Alhamdulillah paham sadayana. Kalau tos paham itu cobi kaluarkeun HP-na nyerana HP. Nah, cobi tingali HP-na kalau HP-na nyerana. Konekkeun kana wifi-na. Tos karonek. Cobi tingali ibu teh atas pintu link dina Google Classroom kurang. Cobi ditingali. Aya linkna. Aya ibu teh mintunkeun link kuis. Cobi aya kuis pilihan ganda alberta teh. Mangga diganti di ayeuna. 10 menit. Nah, geningan atau beresnya terus dikerjakan selesai tingali. Penteuna, Siti Rini geuning 80, Revi geuning 100. Anissa 80, Jihan, Dilan, Liintan, Desi, Atia, Indri, Atia 2 kali tapi 100 ya. Alhamdulillah geningan. Paling besar putra ibu teh. Nah, kita sampai terus diajar, terus diajar bahasa Sunda, diajar saja, sampai kita terus diajar mengerjakan kuis, terus ke KPD atas, ya, kita kurang teh, sampai teh diajar gimana? Saja, sarang, unsur, saja. Nah, di lawungan mingguan salahnya menurut Payun ulang membahas penggunaan musikalisasi saja, sarang, para fase saja. Ya, lawungan ayeuna dicekapkeun diberikan di satu acan ditutup mangga UKM dipimpin pangalan. Saya agak ikut mempersiapkan kegiatan. Ayo urang ngadoa heula sesorangan. Alhamdulillahirabbil